Loh, ya kakak lagi hudang geus tuduh deui. Ieu nangkring di pos we jam hiji-hiji acan. Batuna barogaeun pagawean kitu ieu teh. Aing ngungkul nu nganggur deh teu ieu. Jama kamarana nya. Netizen kieu lembur asa kuburan kalaka. Oh. Bari ieu teh pangkalan ojek teh. Eueuh jama di kalagian. Beri nyeri beuteung di hayang modal ieu teh. Pangisingan jauh. Lila kena kitu itu Kang ojek. Da gua neun cekedeung deui. Ojek. Wah, mana teh John uaa lah. Kita kos muta wawuh wae. Aing nyeri beuteung ieu ieu masa ekorokan. Lain ekorokan. Yang modal, ya anter ngisingkeun itu. Ojek. Ih, mana ya tado? Naon tuh? Modal diantar segala tuh anjir. Lempang ya tuh deket ieu. Ojek mah yo mahal ya mah yo, bensin mahal geura. Geus langka ya mah, Do. Deng atuh John ieu aing heumpang mah geus nipu ieu mah ieu. Saya kebabayan. Geus gua tanya geunam ieu. Nipu aing. Dihareunya di. Astaga, kumaha ieu? Ya. Ih. Jadi beuteung ieu. Ini yang bisi karena motor aing teh ieu mah nih. Nyai Hes di luar oh ketan kamaritas gadang teh pos udah pemajikan teh ngabukakeun pantong aing kalah Hes di dieu aduh dibuka ieu kitu pantong Matuna urangkeun anu pemajikan ya. Kemana aja ayeuna? Coba punah naon deh, aduh yang dahar. Ih, kudu ke warung mah lagi udah cere. Setelah ke warung mah aing mah. Apa ini? Hidup macam apa ini? Dengan sangu nggak ada, rokok nggak ada, tai juga nggak ada. Kita kawin enggaknya? Nanti teh duit bae apa kayak bebayar segala. Yang beli uduk yang kopi ge angot yang beli gas langka pisan. Ih, mana ku aing teh teangan tita tadi baru teh keur di dieu we ya. Can dukul ngomong sorangan siga nu gelo eueusan guna. Mane mah jadi salaki aing teh. Ini terus kudu nginaon paling teh poe Minggu. Gen reureuh heula ye. Reureuh kapan mane mau apa gen reureuh eueuh pergerakan poe naon-naon gen. Mani rungsing aing manempona gen atuh tuh aluksi maneh teh. Ngalaan suluh atuh di mah ge mani geus eueuh suluh-suluh acan. Panas poe kieu atuh, kita ngalah suluh, jaba loba leungit di kebun ge. Garatur. Nah, tuh maneh mah kedar garatur saeutik mani lebay pisan hirup teh. Kapan enak mah gas ke geus langka atuh mun maneangan-neangan suluh ka ditu indit maneh teh. Ku aing kepret. Gandeng naboga pamajikan tuh yo, indit teh mah kebon. Bari ngagajang naon suluh atuh, panhauna ge teu boga. Iya teh. Sagala digawean ku sorangan kuat ka ngawur hayam ge kudu ku urang. Tadi si teh kalah indit ka mana ditanya ge tengah jawab. Coba ieu mah. Ya rapih nagihan euy. Ini nama tinggal eureun ka warung nu si Ece nu basa eta teh. Aya ge di si Ece na. Di dempo atuh boga mata henteu maneh teh. Duh, hampura. Rusuh. Haus sih urang rek ka warung teh nama. Bisa tuh yuk ditulungan ke urang yuk, dianterkeun. Tadi aja anterkeun nah. Mana tuh yuk? Aduh, udah cemas deh yuk. Deng, nak.
konsumen. Ayo ah, mereka mana? Aduh. Yuk lah, kita tuh di jalan. Ah, itu ke mana sih, ah? Ke mana, ah? Naon ieu, ah? Lah? Surat naon ieu, Aduh. Tuh, kok baru dah gitu, Bisi kumaha ieu? Cing. Tadi ke mana, deui? Di makam kieu mah. Aing ngepanas poe kieu teh ngalah sulu. Coba jang naon sulu dahauna kitu boga. Beuing parasuh geuning nya. Anjing aing kudu. Di aing mah itengan bisa naik teh bisa turun. Kumaha aing turunna yeuh. Coba ujah mah di kebon mah. Aing. A few moments later. Warung nih. Bel, naon sih Bel tak naik kena tangkal kelapa? Dia aya suara anjing tuh, mau di mana aing sieun kapan aing naik ke kena tangkal. Ya geura tulungan ya aing teh bisa turun. Anjing nah di mana? Siapa aya wae tuh bisa naik tuh bisa turun. Sok buat ngajelengnya ku aing ditawak ya, sok. Tuh sok ya tewak ya bener ya. 1 2 4. Ya mah ngedun diresautkeun ini cangkeng aing kalah nyeri. Ih, garila tuh udah siya meneleukeun ayeuna juga nu kasmaran aing mah. Ih, Tuh acek beureum. Gitu. Cuh, aja nu beureum gitu. Ya, mana aing ke warung cicing lah. Cing aing balik lah. Ya lega ya guys modal nah. Tapi ieu si Joni ka mana nya tengah dagoan aing mah. Gerasa kedeng deui sok liwat ulun aya nu ngojek cang dagoanna di dieu sisi jalan. Mana ka mana tengah dagoan modal? Mana geus modal lah aing mah nungguan maneh lila pisan do. Jadi urang neangan tumpangan heula gitu. Bari aya surat ting surat naon? Yuk ka urang ka imah urang da. Cong baca beberangan aing sieun tapi serba hideung anjing. Yuk. Kira. Yo lain cenah cuang ka ieu beu cuang ka si Joni cenah aya surat misterius. Iya, orang tadi penumpang aja ya serba hideung, udah misterius, tentu ngomong geura. Aing bisa kumaha lamun sorangan dibuka yuk. Beberangan. Ke disana lempang yuk. Lempang. Apa li? Joni, Ongkong ajakan tapi ninggalkeun. Namun tuh lah. Bel, ayo mana ngalah suhu ngilaliat teh kalah bawa sangat deh. Kapan jadi teh kalah sulunya. Aya anjing, nanti jadi kan lompat, udah sieun. Bawa anjing jeung ieu. Geus lah ya mah. Tadi teh si Joni teh nita ka imana cenah aya penting, aya surat cenah. Geus aya nama cuang ka imana we. Buat cenah ulat tinggi carek. Nama tuh? Ya. Ih, kenapa nih? Cik, ini lalaki. Soyo tadi ieu teh jadi si pencet. Duh, eta yo, orang menang ti penumpang tadi. Serba hideung yo. Kostumna geura. Aing bisa kumaha eta yo surat yo. Cok baca Jon, baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boneka ka dieu tapi ninggalkeun. Mana ini eta? Temani. Ayo naon ieu teh? Yo, coba baca geura. Naon eta? Bisa dengerin. Jangan baca.